Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah anu parantos masihan ka urang sadayana kasehatan sareng kanikmatan mugi ka urang sadaya tiasa deui kampangariung di ieu tempat. Teu hilap shalawat sinareng salamna mugi tetep ngocor ngagolontor ka Kangjeng urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'i-tabiatna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna. Para hadirin sadayana, simkuring di dieu bade ngajelaskeun tentang arti sareng maksudna al-asmaul husna. Al-asmaul husna teh nyaeta nama-nama Allah anu ararendah. Asma hartosna nyaeta nami. Husna hartosna endah. Jadi pami al-asmaul husna direjengkeun atawa dihijikeun hartosna nyaeta nami-nami Allah Subhanahu wa taala anu ararendah. Sapertos firman Allah Subhanahu wa taala tina Quran surat Al-A'raf ayat 180 anu kieu hadisna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna makanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Hartos tina ayat eta nyaeta Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan nami-nami al-asmaul husna 88 anu ararendah. Jadi urang sadayana teh tiasa mohon atau ngadoa sabari nyebutkeun nama-nama al-asmaul husna eta, jeung urang kedah tiasa ngajauhan ka orang-orang anu ngahasut ka urang yen eta teh bohong. Misalna nya contona al-akhir hartosna hari akhir, yen rencangan urang teh teterangan yen hari akhir eta teh sabenerna mah aya. Jadi urang teh tekenging tiasa kacacanak atawa tiasa kahasut ku omongan rencangan urang. Jadi urang teh sadayana ayeuna kedah taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngacaketkeun diri yen hari akhir teh aya. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya kakurangan sareng kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.